Hiji mangsa karya Gunawan. Balebat ti beulah wetan, moncorong lir sarangenge nyaangan marcapada buana panca tengah. Marangan rengkak pola hurip, hirup jeung kahirupan manusa dina saban renhapna. Poe eta kuring digentraan ku hiji kolot anu pinuh ku pangaweruh, legok tapak genteng kadek estuning jero pengalaman kahirupana. Umur 70 genep tahun tapi masih tatag dina nyarita, gagah pangawakana, da puguh ge cenah urut pajuang HEI-HO. Waktu zaman Belanda ngajajah bangsa urang, teu aya lian ieu kolot tokroh-tokroh teh aki kuring pituin. Ari kuring mah harita teh masih budak ololeho can sakola-sakola acan. Tapi ari ingetan mah nepi ka ayeuna ge masih natrat dina pikiran naon rupa anu dipedarkeun ku Indiana moal lali. Ge kuring diuk ditepas imahna. Song aki teh mere piring anu dieusian ku sepancau kapas. Cur cai ente haneut dikucurkeun kana gelas. Pokna teh, "Hayo Sujang, gerasaan tah sepancau teh wayah kieu mah pamura beuteung." Gap kuring kana sepancau bari guntreng paguneman jeung aki. "Yo Sujang, urang ke mah hiji mangsa ku si laing bakal kasorang. Yen nog hayam digorolongkeun di kota ka urang teh bakal nepi bari jeung teu peupus." Sakedap mah kuring ngahuleng. Aki, maknya asa teu mungkin nog hayam digorolongkeun nepi ka urang bari jeung teu peupus, ceuk kuring. Bari jeung pinuh ku rasa terpercaya. "Sok buktikeun, jaga ku si laing antara kahirupan di zaman ayeuna jeung jaga mah naon rupa ge sagala aya geura kariboga jang meulina." Waktu harita mah kuring teu pati nganggap kana caritaan aki teh. Sabab kuring mah jongjon we kana sepancau. Keur mah asa teu pati kaharti ongkoh. Sing horeng si mana horeng, kiwari kaalaman ku kuring geuning. Bener caritaan aki harita teh. Tetela kanyataan yen nog hayam digorolongkeun ti kota nepi ka urang. Bener teu peupus. Geuning lain nog anu digorolongkeun teh, tapi ban kanaraana atanapi mobil anu muat nogna. Atuh tangtu we bakal nepi bari jeung gancang tur moal peupus. Ayeuna buktina kasaksian ku balarea, hampir diunggal warung oge aya. Baheula mah hayang nog teh ngukut hayamna. Ari ayeuna mah hayang nog teh karidaek ngincigna boga keur meulina. Geuning ucap kolot mah lain ngan saukur catur tanpa bukur, tapi ngandung siloka nu nyata karandapan di hiji mangsa.